Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ngaca Dorna. Jangan lupa sahabat semua, bila kalian mensukai video-video kami, konten-konten kami, jangan lupa like, subscribe. Like, comment, and subscribe. Ya. Mang Petet, Abi badenanya Mang Petet. Mang Petet pernah ngimpi teu? Ngimpi naon? Ngimpi naon we lah gitu. Pernah Ngimpi naon? ngimpi maneh diculik. Diculik naon? Diculik janda bolong. Kok janda bolong wae Mang Petet mah. Terus eta dina ngimpina kumaha eta? Dina ngimpina teh cenah. Tet, bantuan tet, urang nyeri cenah cek maneh teh. Eta nah bisa nyeri-nyeri kitu. Teu ing aneh maneh ku jandana di kumaha? Oh, pan maneh nu ngimpina atuh Tet. Maneh teh terus jandana teh hamil, aneh urang mah. Astagfirullahaladzim, dina impian teh. Maneh terus maneh teh ku maneh teh dikawin. Dikawinnya? Urang teh ngundang. Heeh. Ngundang anak ucing. Astagfirullahaladzim, lah sok Anak kitu kadona Tet. teh. Manya ngadog anak kucing ari maneh. Heeh, atuh pan surpai. Oh, surpai gitunya. Cipres bener. Nah, selain ngimpi Bang Petet, pengalaman naon wae tah? Pengalaman urang kela teuing euy. Banyak teuing pengalaman naon Bang Petet keur sakola tanapi keur ulin di mana gitu. Main bola, Heeh, tak kumaha tak keur main bola pengalamanna. najongan sirah batur atuh. Manyan jangan celah batur. Ari eta baturna teh nyerieun. Pan bola. Oh, bola. Heeh. Najong kana sirah batur gitu. Karena sirah batur. Eta baturna kumaha teh? Nya nyerieun atuh, ieu maneh caur. Tapi digelutan tah. Henteu atuh, ngaranna ge main bola. Oh, berarti Mang Petet mah main bolana kasarnya. Henteu atuh lemes. Lemes. Heeh. Ada eta sok najongan sirah. Lain eta najongan. Eta sih naon atuh? Bola ditajong karena sirah batur. Oh, gitu. Heeh.